Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina wengi ayeuna urang neraskeun carpon tina majalah Mangle. Judul anu baris kapidangkeun dina wengi ayeuna nyaeta milik diri. Ieu nu nganggitna Ibu Yayah Fatimah. Ieu tina Mangle tahun 1858 nomor 12. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Pas sore kira-kira wanci asar akhir kuring ngalantung di buruan harita poe kacida alusna. Langit lenglang taya aling-aling bersih kawas benang nyapukeun bae ret kabelah kulon. Srangenge keur nunggang gunung. Sinarna geus alum kawas nu pamitan dumeh rek ninggalkeun berang. Pasawahan parena keur sumedeng koneng kahibaran ku ratu berang anu rek mulang. Palemburan ting aren celok gunung-gunung na parentul hate kuring waktu harita ting seredet sumeblak teu puguh rarasaan inget kanu mangkuk di lembur rasku nilik diri mana goreng-goreng teuing teu sarua jeung batur teu karasa cipanon murbut mesehan pipi. 2 tahun katukang kuring masih keneh sakola di SMP negeri kelas 3 bagian A. Dina ujian pameakan kuring lulus kalawan hasilna nyugemakeun. Dasar milik sisit kadal hirup kudu sangsara aya-aya bae gogoda teh harita aya panggilan di sakola bidan. Nah atuh ari geus ujian masuk di Bandung kalawan syarat-syaratna nyumponan. Nah ari jol teh telegram tinu jadi kolot pajar indung kuring gering payah. Atuh harita keneh sanggeus kuring pamitan kanu dianjerkan jeung menta izin ka panitia kan celing bae kuring indit maksud mah rek balik ka lembur muru bos anu pameakan. Dina bos hate kuring tagiwur teu puguh inget kanu jadi indung di papantes geus pada ngariung ku sanak baraya. Mobil anu sakitu nyemprung lumpatna karasana ku kuring asa ngayatad. Di palebah Tanjung Sari poe geus reup-reupan mobil reg eureun lantaran aya 2 panumpang nu rek naek. Saurang lalaki keur meujeuhna ngora ari saurang di awewe geus tengah tuwuh pantes namah indungna gek dariuk gigireun kuring. Punten neng ngiring saeutik ceuk nu awewe ka kuring. Mangga ceuk kuring bari ngised saeutik lantaran geus heureun. Geus kitu mah ku kuring teu dipirosea da atuh baroraah ngurus batur batan sorangan oge keur sakieu tagiwurna jeung ongkoh geus kapencet. Nepi ka imah kira-kira pukul 7 peuting datang-datang kuring geuwat muru-muru ka pangkeng indung kuring dulur-dulur kuring anu harita aya di tepas hareup. Bareng maruru tapi ku kuring diantep teu dipirosea bawaning ku geus poek pipikiran kasampak teh nya bae indung kuring keur ngalempreh. Atuh gabrug bae ku kuring dirontok digalentor diciuman bari teu eureun-eureun cipanon kuring murubut. Maseuhan pipi indung kuring nu geus kanyos. Sanggeus kuring leler gek diuk gigireun emak bari pok kuring nanya. "Ma teh parantos sabaraha dinten atuh? Mana ujug-ujug walas bae?" "Yayah, ti sabarang jung yayah indit oge ka Bandung. Ma teh geus gering ngan ngajag-jag maneh bae. Da bisi yayah marojeng ja. Jeung ku emak teh dianggap mokaha bae. Da geus biasa lamun kahujanan
sok tuluy nyeri sirah tapi taraka tutuluyan. Nah atuh ari ayeuna beki lila beki kacida bae walon indung kuring bari cuma limba. Parantos diparios ka dokter, enggeus penyawat naon saurna, malaria saurna mah walona. Ya kahayang emak mah samemeh emak can cager mah ulah waka balik deui ka Bandung bisi emak pondok umur. Emak mah nganggo sasauran kitu piraku abi oge nepi ka tega ngantunkeun emak anu sakieu sarengna deui naha emak tega ngantunkeun abdi ceuk kuring bari teu weleh murubut Cipanon emak teu ngawalon ngan cuma limba bae. Ya Allah, kamana emak ari tas abdi ceuk kuring bari capat-cipi jeung ngadaregdeg. Beuh, aya artosan kitu nanti dieu teh 200 rupiah sareng gelang ku abdi teh teu kabujeng dipake. Nah atuh yayah sok pohoan tadi dikamanakeun ceuk indung kuring. Dijingjing tadi mah duka upami kakantun dina bos. Keur kitu jol bapak kuring datang tas meuli ubar ti apotek ngadangu ribut-ribut di kamar. Enggal bae anjeunna ngabujang. Aya naon ieu teh ribut-ribut saurna. Geuning yayah. Iraha datang. Nembe Pak, tembal kuring. Iya Pak, yayah tasna kakantun dina bos panginten. Mangkaning aya artosan 200 rupiah sareng gelangna ceuk indung kuring. Lah, yayah mah baku ari ge sagala tinggalan teh. Cik atuh sing taliti, ulah sundag teuing. Ieu mah rarusuh teu puguh. Ngan sirikna teu ceuli bae anu tinggalan teh. Sur bapak kuring raraina manireup geuneup bawaning ku keheul meureun kuring teu nembal da puguh rumah sararusuh teu puguh. Leos kuring kaluar maksud mah rek nyusul tapi ku bapa dicarek. Isuk bae papaikeun ka supir, boh ka kenekna, sugan manggihan tas kitu. Ayeuna mah geus peuting, gara kacai bae anggur. Kuring jung kacai menta dianter ka adik kuring anu lalaki. Badati cai ge kuring diuk ngareureuhkeun capek gigireun indung kuring nu harita geus sare. Bari teu boleh inget bae kana tas sok sieun teu kapanggih deui. Peuting eta kuring teu bisa sare hate teu boleh meulit kana atas. Kumaha lamun teu kapanggih deui? Lebar teuing ku gelangna. Ayeuna mah moal meunang saanueun. Leheung basa lamun diampihan ku supir. Kumaha lamun ku copet? Geus lapur bae moal kapuluk deui. Ceuk kuring di jero hate. Jam dina tembok geus disada 3 kali kuring masih keneh bentak beki lila bibir panon beki berat. Les wae kuring teu ingat. Ingat-ingat geus isuk-isuk panon poe geus moncorong ti belah wetan jiga nu molototan dumeh hudang kaberangan. Kuring gura-giru kacai terus dangdan. Sanggeus rengse mumuluk jeung kuring amitan ka indung kuring sabot kuring kerem mangnyicikeun cai di luar aya nu pupuntenan. Geuwat kuring kaluar. Anu pupuntenan teh bet lalaki anu sabeus jeung kuring teh. Punten, dupi bumina neng yayah teh palimana ceuk lalaki teh. Sumuhun ieu mangga linggih ceuk kuring bari ngiserkeun kursi terus manehna asup gek diuk. Dupe neng yayahna aya linggih. Saupamina dipercanten mah pun yayah tehnya pribados pisan. Tembal kuring bari seuri. Atuh ger bae seleuserian duaan. Oh, punten bae atuh. Da abi mah teu terang ceuk manehna bari seuri. Ih, atuh nepangkeun ceuk manehna bari nyodorkeun leungeun jeung teu weleh bari seuri. Supena ceuk manehna, "Yayah." Tembal kuring. Anu mawi abdi dongkap ka dieu tumorojog tanpa larapan. Teu aya sanes mung bade aya kaperyogian. Kitu oge manawi leres ieu tas teh kagungan. Bari manehna nyodorkeun tas beureum kuring nu leungit teh sok ku manehna diteudeun dina meja. Kuring sajongjongan mah olohok bae teu lemek teu nyarek molotot mata simeuteun. Manehna melong bae ka kuring bari pok nanya, "Leres?
Semohon laras, cek kuring bari dumareda, geus teu kaampeuh deui panon rambisak cerik bawaning ku atoh lantaran taya harepan rek timu deui. Katurug-turug ayeuna aya nu nganterkeun. Keur kitu jolo bapa kuring kaluar. Geuning aya tamu. Parantos lami, Cep. Parantos. Tuluy bapa jeung manehna sasalaman. Rerencangan yayah di Bandung ieu teh. Sanes selaras nama Pak abdi kumawan tun dongkap ka dieu teh isi nama teu kinten nanging maksakeun maneh bae kitu oge manawi leres bade nyanggakeun tas kamari waktos abdi turun tina beus mendakan tas beureum ari ditinggal lebetna bet aya artos duka sabaraha tinggal sareng tas aya adresan nyata dieu teh teras wae ngabujang ka dieu. Nuhun Cep, teu kinten bapa nganuhunkeun anak kana kasayaan salira Cep anu teu kinten ageungna. Kunaon atunya bapa mulang tarimana mung ukur tiasa nyanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Anjeunna anu langkung uninga sareng kawasa tangtos anjeunna ngaganjarkan Cep satimpal sareng kasayaan Cep. Pak, abdi mah teu mandang buruhan, mung ieu mah parantos kewajiban abdi bae kedah nulung kanu butuh nalang kanu keur susah. Sabot bapa keur galuntreng leos kuring ka jero nyokot cai jeung lalawuhna tuluy kaluar deui nanggeui baki. Sawios tong nyesahkeun nganggo kerah kerih. Lah mata kapok nganjang ka dieu mah matak ngisinkeun. Cai teh bae teu aya rencangna. Sawios anu saena mah seueur di ditu ceuk kuring. Sumuhun lah Cep, estuning keur nembe teh teu tiasa ngahormat bapa mah. Kedah kumaha tuh ieu oge Pak. Sanggeus lila ngawangkong jung nempo indung kuring tuluy manehna pamitan balik ku kuring dijajabkeun nepi ka jalan keur kuring beberes indung kuring ngageruan ti kamar. Saha ya nu dieu teh jeung budak ti mana keur kasep teh jeung bager deui mata kayung yun ngaranna mah Supena cenah urang Cicalengka tapi jadi guru di Tegal Kalong nya ya ari kahayang mah ya oge mending jadi guru bae ulah kana bidan syariat mah geus sakieu duka isuk duka pageto. Indung kuring geringna beuki lila beuki payah bae. Heuleut 2 minggu ti harita indung kuring geus nepi ka titis tulisna kaprihatinan jeung kasedih geus taya babandinganana. Perih alah batan digerihan ku hinis, hate asa milu dikubur sabelah sapopoe taya kendatna cerik sumegruk sasambat kanu jadi indung nu geus taya di kieuna. Komo ninggal nu jadi adi anu keur meujeuhna bilatung dulang keur meujeuhna urusan. Ayeuna mah Supena ampir unggal poe nganjang ngabeberah kuring ulah ngulubut teuing atuh barudak oge ari aya manehna mah tara aralum teuing. Perhubungan kuring jeung Supena beuki lila beuki erat cek barudak ayeuna teh mah sudah sedarah sedaging sakola kuring teu dituluykeun lantaran ngurus barudak anu sakitu geus miindungna ka kuring. Dasar kuring keur sial aya milik sisit kadal nete semplek nincak semplak teh sanyana lain bobohongan. 3 bulan teh santosna indung kuring maot Kang Supena papacangan kuring dipindahkeun ka lemburna di Cicalengka. Atuh harita pipikiran kuring poek mongkleng bumi alam asa tungkab kumaha teu asa jujul ka langit. Keur mah kakara tas ditinggalkeun maot ku indung katurug-turug ditinggalkeun ku buah hate. Eueuh batur paku kumaha. Sejero 3 bulan mah surat mayang datang nati Cicalengka tapi dasar jelema mah sok kena kuawah gingsir surat beuki lila beuki telat bae. Tungtungna les bae teu surat teu beja tapi kuring teu weleh ngarep-ngarep beja ti manehna. Hiji poe harita teh tanggal 1 Mei. Ingat keneh di lembur kuring diajakeun pesta hari buruh anu dipieling ku kaum buruh di sakuliah dunya. Tambah kesel jeung kuring indit ka alun-alun mawa budak 2 nyaeta adik kuring nu pangais bungsu jeung nu bungsu.
Nah atuh ari breh teh hareupeun kuring di juru alun-alun belah kidul Kang Supena ngaleng awewe sajungjongan mah kuring teu percaya asa ngimpi tapi da sidi Kang Supena hampir bae kuring kawiwirangan ngan hadena bae kaburu eling gewat bae kuring nyalukan beca balik ka imah kitu sababna nu matak ayeuna kuring aya di Kuningan kahiji nyingkahan kanyeri kapeurih kadua nuturkeun nu jadi lanceuk dasar ceuk kuring oge milik sisit kadal sakola kabidan teu tulus indung ninggalkeun kabogoh direbut batur milik diri tama cenah ieu pamiarsa Kuningan Juli 1858 sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.